Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngawas, ngabahas wartos nu atos-atos. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanca mitra sadaya dulur abah nu jauh di pelumuran nu anggang di padesaan, anu dumuk tetep rangenak di lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Ait, tepang deui. Sapertos biasa ngawaos. Mohon ngawaos, ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Cobi tinggal di pangker. Di antawisna aya Selasa wios pasantren teh pasantrian, tempat milari ilmu, tempat nyepuh ilmu, tempat nyugrih pangarti para santri tangtos. Dina konten tumali sareng semangat Sumpah Pemuda margi ieu sasi Oktober kaping 28. Bertumpah darah yang satu, ada Indonesia. Karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu, dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia. Pesantren Hidayatul Talibi. Ternyata ya para santri generasi muda nu aya di wewengkon sabudeureun pondok pesantren tos siap-siap baradeka. Sok sanaos musim pandemi anjeunna ngaos tetep jalan. Margi protokol kesehatan berlaku. Tinggal we nganggo masker tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanca mitra sadaya luar biasa. Dulur abah di mana we ayana nu jauh di pelumuran nu anggang di padesaan, anu dumuk tetep rangenak di lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Dinten ieu dangan ayeuna. Cobi tebak abah aya di mana? Sapertos disanggepkeun tadi aya di wewengkon pondok pesantren Hidayatul Talibi. Leres teh? Luar biasa santrina kararaset. Anak abang. Santriwati gadeulis. Akang teh anu saroleh, wanu jaga anu garandang, ma bapa anu wadoya deui aki anu jeung rezeki paranjang yuswa. Urang nepangan kamonesan para santri nu aya di Hidayatul Talibi. Di antawisna parigal dina urusan marawis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tolo al-badru alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aceh damai. Aduh luar biasa ieu di antawisna kata mitra sadaya. Dulur urang anu parigal dina ngokolakeun seni marawis. Dupi ngakasih teh saha? Abdi Jul Anwar Hidayat. Jul Anwar Hidayat sanes Jul kok dah. Kok mau Jul Hijah mah terus kalangku. Kang Jul, ieu sadayana tos tariasa we. Alhamdulillah sakinten. Jumlahna sabaraha hiji teh? Pami hadroh mah aya 8. Kami marawisma alhamdulillah aya 4 grup. 4 grup. Ari anu pami teh sebenarnya hadroh marawis. Pami ieu mah hadroh paling tukang, pami ieu marawis. Oh, sakedik kedah unia kaca mitra sadaya. Ai bentena marawis sareng hadroh mah. Bentenna nada.
nada sarang musikna. Upami marawis mah Marawis mah langkung karena pukulan ngebit. Oh, ngebit. Yes gitu. Upami hadroh mah hadroh mah kangge ngagugahkeun hate anu nuju galau. Oh, tah kancami tersedia upami nuju putus cinta, ulah cicing dia sisi sumur naon capek-capek mending ngupingkeun hadroh. Di antawis lagu hadroh naon Kak? Nutos apa? Ahmad ya Habib. Luar biasa. Pamirsa hari itu piala teh tina naon wae teh bintang pelajar atau naon teh? Alhamdulillah dina piala ieu teh trofi sadayana aya nu tina pidato, dakwah, tahfidz, cerdas cermat, sareng marawis. Luar biasa. Palinternya tah sadayana kacamitra ieu santrina Abah. Pun. Upami di itu aya 200 Kirang langkung 200 semua. berarti aya 200 prestasi marurang kali di antawis anu diasuh di Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin. Kang langkung jelasnya kan kami terus sadaya, urang tepangan sesepuh pondok. Tiasa jajab apa ngerasa? Mangga. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Jadi, naon teh? Ini nama bahasa Sunda mah aya nu di anjing cai cenanya. Aya maksad sanes. Tah, aya maksud sanes. Jadi Jadi santri mah aya gordon akhor. aya godon akhor